kanya buruk mah aing tanya. Aing nama mending kena nguseup aing da. Lah, bukan we aing menang lauk gede lah. Aing keur maker pilih beuteung. Anjing. Aya useup euy. Kebeneran ya, aing aya useup. Urang useup we lah di dieu. Aing mending kena nguseup nama lah. Bukan we menang nu gede aing seubeuh keur teu boga duit teh lah. Nah, iya kebeneran spot aing nu pun geunaheuna teh. Lauk segede ping-ping. Yuk orang ajaran coba. Dia coba orang cobaan. Anjing najis teu menang. Aing nguseup biasa nama eta terus sih lauk nanti loba da. Anjing, aing nu boga namanya. Si Hamud keur naon euy? Mud, sia keur naon? Ieu, ka dieu. Aing keur nguseup. Baturan aing di dieu. Nguseup? Ya, lan. Lamun menang kayak orang bakar-bakar jadi Can meunang ayeuna? Encan orang karek bieu nya ta. Duh, aing anu bogana mah. Aing sieun carekan. Dia cek lan dia. Aing nyokot dahareun teh nya. Tungan. Oh. Si Hamud rupa-rupa goblok juga. Aing tah nguseup di dieu. Juragan. Naon sia tas di mana, Mun? Ulin. Aing nguseup di situ. Di mana? Tuh di empang. Emang aing. Heeh. Saha nu ngusupna? Si Didah baturan urang. Gila. Heeh. Aing kali tuh heula. Man, urang meuli dahareun. Lebok tadi lah. Padahal mah eta mah empang batur lain empang aing. Lebok we situ dicarekan. Mending aing balik we. Nya, aing nu ngusup empang aing. Aduh. Penting buras raukna ieu. Wih, anjing si Hamud teh euy. Weh. Aduh. Sia kenaon? Lu keur nguseup mah kunaon kitu? Dia bang saya. Nu si Hamud lain di mah. Lu aing ieu mah rek di paraban malahan ieu. Aing mah juput. Aduh goblok si Hamud di mah nipu aing. Naon sia ka? Ampun. Siar ka mana? Goblok mah. Empang aing diusupan si Hamud. Goblok gitu empang. Goblok teuing jelema teh. Guys, jumpa lagi dengan Saja Official. Jangan lupa ya. Like, comment, Dan share, share. and subscribe. Dah. Oke. Well.